Kumaha? Nya ayeuna mah kalobaanana jelema teh Kumaha? dikeresakeun kitu. Kumaha gitu? Kanyian dosa di dunia nyata. Nah, hai ka urang teh minta hampurana teh di dunia maya. Nya ayeuna mah. Ya kudu kumaha tuh nya ayeuna mah dunungan. Nya urang meureun atuh kudu kumahanya kudu salabar we lah. Tak kitu tuh Gitu. dunungan jadi ka urang sedih kitu dunungan. Ting salabar we ayeuna mah. Loba ka urang mah dunungan. Loba nu kumaha? Nu nginjem duit. Heeh, malayar Ditagih teh. teh henteu. Aduh, Henteu atuh kakak. tagih. Kakak nyalarekan, nyalang ngereng. Tah gitu. Itu nya, mata abi masuk ayeuna sedih mah. sakapeung mah. Keun bae cing sabar. Mugia cing aya rezekina deui. Tah kitu dudungan mata heueuh abi teh ngeluh ka dudungan teh susuganan we. Nek nginjem dudungan. Teh jeung mama nginjem. Kumaha?